Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah urang biasa tepang deui para mitra sadaya. Mang Jaya di Mang Jaya official ieu di media sosial di YouTube para wargi. Atuh bade ngahanca dongeng enggal, dupi dongeng enggal nu bade dihanca ku Mang Jaya. Jaya sanes nyaeta carios nyambung karangan Kiliksa neangan Bapa. Mangga tuh para mitra sadaya kawargi-wargi Mang Jaya di mana wae linggina. Mang Jaya bari nganca ieu dongeng mugi-mugi tiasa dianggo hiburan pang beberamana. Ieu di channel khusus Mang Jaya official di YouTube-na Mang Jaya nya para mitra kitu tah. Janten neangan Bapa karangan Kiliksa ayeuna teh para mitra nincak bagian kahiji. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade ngahanca carios enggal, judulna Neangan Bapa. Ieu dongeng karya Kiliksa. Para mitra kaum dangu, ieu dongeng etang-etang hiburan pang beberah mana. Sumanga nyangakeun carios nyambung Neangan Bapa. Sateacana dongeng dilajengkeun, bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten sanes dihaja. Atuh para mitra, mangga nyangakeun carios enggal judulna Neangan Bapa karya Kiliksa dina bagian kahiji. Para mitra kaum dangu, kocapkeun urang dongengkeun kaayaan di tutugan Gunung Sanghyang. Di lengkob pareang bongkok landeheun tanyakan baeud aya lembur singkur katelahna bantar loa. Pangeusina kaliwilang loba imah gegek jalan butbat. Pasawahan upluk aplak para mitra malah dipasieup ku walungan Cibaliung anu ngocor ti Gunung Sanghyang. Pacabakan urang dinya dina nu matuhna teh kana tatanen. Aya nu nyawa, aya nu ngebon, malah teu kurang-kurang nu miara sasatoan kayaning sapi, domba, embe, hayam katut anu lian-liana. Ari patempatanana hadenaker lantaran bahengetan ngabanding walungan katurug-turug tanahna subur atuh mokaha mata kresep pepelakan ceb naon ge teu waleh aralus jadina ceuk paribasana mah nancebkeun iteuk ge sirungan tur matak untung. Di lembur bantar loa aya hiji kulawarga leutik. Anggotana ukur duaan, nyatana anak jeung indung anak katelahna Anggara. Nusa popoena katelah Angga. Ari indung katelah Bimurni awewe sabar tur tawakal, sopan jeung handap asor. Henteu adigung kumalungkung, teu sombong atawa gede hulu. Nganya kitu. Dari hirupna manusa mah henteu masagi kabeh. Aya we kakuranganna teh. Bimurni jeung Anggara ari kubudi jeung basa mah beunghar, tapi mungguhing harta banda mah estu walurat. Kasebutna lara barang sagala teu boga. Kokoro nyosok malarat rosa miskin tea katelahna. Kulantaran kitu pagawean Bimurni taya deui iwati kula kuli ngalaburuh saeutik. Neangan pangupa jiwa sahuap sakopeun. Usaha kawas hayam estu ning koreh-koreh cok. Ayeuna ngoreh ayeuna macok isukan mah neangan deui. Ari Anggara munili kana dasar nama eta budak teh bager jeung singer. Daekan tur tarajin kana gawe sarta hormat tilawat ka kolot. Tapi pangaruh lingkungan Anggara pagegedeana teh jadi budak baloweng. Pika keuleuin batur jeung pika ijideun. Lantaran lalampahanana mineng pisan ngajengkelkeun balarea. Tapi bisana kitu teh teu bisa diteumleuhkeun ka Anggara. Lantaran aya sabab musababna, dume eta teh teu kaciri aya bapana. Sok loba nu kacapangan, mimitina mah ngabanyolan, tapi lila-lila jadi kabiasaan. Sok nyarebut anak jadah ka Anggara teh. Ari padahal mah Anggara teh lain eueuh bapaan. Ngan bapana eueuh di imah, ti saprak Bimurni kakandungan 8 bulan. Atuh barang gubrag Anggara Bimurni ngarasa sedih. Lantaran teu katungkulan ku salaki. Anggara mah ti barang gubrag ka alam dunya teh geus kawas nu yatim.
Kulantaran tibarak gurudag teh teu ditungkulan ku bapa, lila-lila jadi catur urang lemur. Atuh magar anggara teh teu boga bapa geus jadi sabibir hiji. Terus dipake babanyolan ku babaturan magarkeun teh anak jada. Nu akhirna mah asanya anggara teh anak jada. Tapi kamatak sedih, matak keheul, matak jengkel, tungtungna anggara robah sifat. Nu tadina bageur pikayung yuneun teh jadi beleweng pika keheul. Angga, dina hiji poe Bimurni gegeroan ka anakna. Nu harita keur ngadeluk nyieun korang, da manehna maresep blintar. Aya naon mak gegeroan wae atuh? Temana bari tetep. Migawe hancana teu cengkat-cengkat acan. Ka dieu sakedeung emak rek papatah. Nyampe wae teu dinya mah lah papatah mah. Teu kudu gegeroan barina oge. Ih, ari maneh mah baku, ari geus ngalawan ka kolot teh. Nah keur naon atuh maneh teh? Indungna rada keheuleun. Sabab beuki gede teh anak beuki mantangun, teu kawas bareto keur leutik sakitu bageurna. Kagok lah keur nyieun ieu nganyam korang. Tunah heula sakedeung da marugi ieu sok ka dieu. Mak aya perlu. Anggara nguliat bari baeun. Sok pagawean harita dituna. Tuluy nyampeurkeun ka indungna. Nu keur ngerodan kabaya paranti digawe, gek anggara diuk pok nanya ka indungna. Rek papatah naon mak? Can bosen gitu mapatahan ka uing teh? Ih, ari maneh ieu. Sok ka mana wae ari ngomong teh. Ieu dengekeun kade ulah bulung blong panto mun rek ulin tulakan sing pageuh. Bising aya anjing atawa hayam. Tangke mun geus burit kudu hideng ngisikannya. Tuluy nyangu ngarapman teu pak-pikpak teuing. Tuh biasa nama dina boboko kumaha geus dipisahkeun. Bimurni nunjuk kana boboko di pipireun pago. Ku anggara direret memeus-meusan. Ari mah rek ka mana kitu? Rek ngored kebon jagong nu haji moal lilat atuh. Nyari moal lila mah ku mawe tuh nyangu mana ha? Uing mah rek lintar ka Cibaliung, bisi burit balik nangke. Ulah burit teuing atuh kudu bisa ngatur waktu barina oge. Udah hese ngaturna atuh mah. Narajang geus kagok kulo balauk mah da sok poho ka balik teh. Geus nyangu mah kumangke we malah. Temal anggara leos ka pipir imah teu ngareret deui ka indungna. Atuh meni ngarahuh indungna teh kawas nu taak mikiran nu jadi anak. Ari sabab kituna teh anyar-anyar, data dina mah bageur, sopan, nurut jeung mata kayungjun. Pagawean tara kudu diituh eta, tapi Bimurni tara ngetrak getrik leuwih ti kitu, da geus nyahoeun yen anakna teh sasat keur meupeus keuyang, loba kakeheul ka batur. Teu sangka sugan teh moal robah sakaligus. Haryana nu moyok jeung banyol teh bat kaleuwihi balukarna anak aing jadi kitu. Gusti di mana atuh bapa budak teh nya? Curucud Cipanon Bimurni bijil. Ngalemereh mapai pipi bet sedih mun ras inget ka salakina. Nu geus taun-taun teu beja teu carita, teu puguh laratanana teuing paeh teuing hirup, da estu lebeng taya beja-bejana acan. Leng Bimurni ngalamun kacipta ngalangkang dina kongkolak matana. Salakina dibangkol digiringkeun ku upas. Sanggeus turun ti imah leumpang bari tungkul di buruan. Sanggeus rada angga ngalieu ka Bimurni ngiceupan bari carinakda. Mun leungeun teu ditalikung mah hayang gugupai. Tapi najan ukur ku pelong jeung kiceup, tatalibatin kuat naker nyangreudna. Karasa ngajedud kana jajantung ngajeletit kana ati. Perih jeung nyeredet sumaramah kana bayah nempo salakina kitu teh. Harita Bimurni ngarumpuyuk teu wasa nangtung-nangtung acan. Awak leuleus serir anu dipupur bayu kawas kapas kahujana. Kawas kapu kaibunan estuning taya tangan pangawasa. Di harita pleng kuraleng teu aya beja-bejana acan. Para mitra kaum dangu barang inget kana kajadian harita. Renghap Bimurni narik napas jero. Panon ngiceup buru suci panon bedah mun inget kana hal eta bumi alam asa tungkem. Pangharepan asa reuntas geus teu hayang nuluykeun lalakon hirup di alam dunya. Tapi gancang eling ka pangeran istighfar bari ngusap beungeut. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nah geuning aing teh babari palid ku kasedih. Nah gampang ka bawa ku caah ka susah. Keun bae nu geus malah geus we teu kudu jadi pikiran barina oge.
Nu penting mah anak aing nungan hiji-hijina kudu jadi jalma bener. Kudu jadi jalma bager. Kudu lempeng laku lampah, kudu jadi jalma nu gede gunana pikeun balarea jeung keur dirina. Tapi nah kudu kumaha atuh da geuning kawas moal hasil. Da si Anggara teh bet jadi kitu kalakuanana. Harianeun urang lembur nyiksa bantit taya eureuna. Baheula nyangka nu lain-lain ka aing, nyangka awewe teu bener. Nyangka samiuk jeung nu jahat, tapi salaki aing nu jadi korban. Gusti, nu Maha Agung kedah kumaha atuh abdi teh Gusti. Curucut Cipanon Bimurni juuh deui. Ari nu jadi cukang lantaranana Bimurni kacida pisan nya sialna, estuning dianggap runtah ku urang lembur. Kajadian nu tumiba baheula estuning digegedekeun. Padahal kasalahan nu dipilampah ku salakina can puguh bener henteuna, maklum pitenah leuwih kuat sarta nu wajibna masih keneh dengdek topi. Kulantaran salakina dianggap jahat, Bimurni oge disakompet daunkeun. Nu balukarna taya nu daek nyampuran, estu diasingkeun pisan. Boro-boro aya nu daek nyobat, kudu pribadi sasat dipikamewa ku saban jalma. Atuh kacida nalangsana Bimurni teh. Lantaran dina mangsa belasan tahun tisaprak ngalahirkeun Anggara, nepi ka ayeuna. Anggara geus umur 16 tahun, kahirupan Bimurni estu nu gelis teu bisa campur kalawan laluasa jeung jelema loba. Malah ayeuna karasa deui katugeunah teh lantaran ka anakna loba nu nyebut anak jadah. Eta teh teu kolot teu budak, estu geus teu asa-asa deui nyarebut kitu. Nya akibatna Anggara nu dasarna boga sifat hade. Akhirna jadi peupeus kahadeanana, timbul sifat goreng, lantaran boga rasa, yen teu boga ajen diri jeung teu boga panyuluuhan. Nu akhirna meupeus keuyang kawas nu leupas tina atikan. Teu bisa ngabedakeun nu bener jeung nu salah. Tah ku ayana kitu hate Bimurni beuki sedih, sabab hukuman ti balarea estu karasa teu adil. Angga? Kadengi aya budak lalaki geroan ti kajauhan. Sidik pisan nyalukan ka Anggara. Bimurni curinghak, beheung rada euleugeg, hayang sidik kanu nyalukan tapi teu tembong. Kadieu san lah, orangna can anggeus euy, ceuk Anggara nembalan bari jongjon nganyam korang. Torojol teh aya nu datang budak lalaki sababad pisan jeung Anggara. Malah moal burung saumur ukur beda popoean. Eta teh si Amsan anak Mbok Cina tukang warung. Jalma sulit jeung galak ka anak. Akibatna si Amsar tinggar kalongeun, teu meunang didikan hade ti indung. Ari Bimurni nempo si Amsan nyampeurkeun teh para mitra. Asa diingetan rap make kabaya nu karek meunang ngerodan. Kop kana duduk kuy cetok jut turun kaburuan langsung ngoreleng ka pipir imah pok nyarita. Angga, marek ini teu lah nya, kalepoh papatah emak. Heug malah, ari kaburu da moal burung dipigawe ku uing ge. Leos Bimurni indit. Ngajugjug ka kebon Ki Haji rek kuling ngored. Ari Amsan ngadeuketan ka Anggara. Gek diuk dina popongkol, nyarane kana gedeg paranje. Panon melong kana korang nu keur dianyam ku Anggara, kari saeutik deui keur memener tak-tak jeung beheungna. Bebejak anu manesan? Cek Anggara. Wah, henteu kuriak dicarekan we. Nyawa inung dewe kawas teu toed atuh. Teu kaop salah saeutik ngomongna sok norostos. Ah, uing mah indit we nah teu bebeja heula, jawab si Amsan. Alah, cobek we atuh boga inung goreng bibir mah euy. Tuman ah. Teu kudu kawa atuh. Kawas inung aing atuh. Amak sakumaha amakna ka uing mah teu nyarekan lak-lak dasar, paling kasar nyebut maneh. Oh, dewe kada nyaho atuh inung maneh mah bager euy. Tapi kun we lah, teu kudu mikiran indung lah, asal dahar we lah. Rek mana euy lintar teh euy? Rek ka Cibaliung atawa rek ka Cihonye? Adi-adi sadaya memang kalakuan si Anggara jeung si Amsan teh goreng ka bina-bina para mitra. Ya awon pisan kana jadi indung gitu. Padahal cenah katerangan age cenah. Entong boro cenah nyebut naon teh hartosna mah ngalawan ka indung. Malah nyebut mama kumaha ieu teh itu ge cenah geus kaasup dosa. Kitu diantawisna cenah para mitra sadaya. Katerangan anu utami ngeunaan anak jeung indung. Mangga urang teraskeun. Urang
ka Cibaliung we tapi kudu kagirang heula ngarah loba parai jeung senggal. Rek ngusup teh rek ngecerik. Gablek kecerik ieu teh padut sia. Mending yang ngajak ngecerik segala. Anggara malik nanya. Weh sugane atuh. Mun mau heula moal ka Badaim euy. Ya boga we meureun tapi bisi teu bangenan lah ari menang maok mah. Mending urang ngusup we. Lamun teu bebeunangan urang marak sakalian. Leuwih kanca urang saatan ku urang. Waduh lah huta teuing sia ngomong teh. Leuwih sakitu gedena rek disaatan. Kumaha petana? Si Amsan bari buncelik para mitra. Ngomong kitu nanti. Laing mah sia. Epes meer teuing. Boka akal atuh tabu kudu dukuy. Sesana inum kumaneh. Si badua sia. Yo seberang euy. Cek si Amsan nangtung. Teu lah rek nunun heula jandela ye menutan jandela jeung panto. Bisa anjing ke jero mangkening lobana naon ieu di jero teh. Anggara ngaleos murup panto tepas dituturkeun ku Amsan bari nanya. Oh ya naon di imah teh we? Enggak sia. Nya sagala aya aing mah imah teh samak butut, anggala butut, pagoreyod, meja pincen, kastop dakok jeung lamping rompang, lampit rompang di takumblit. Piro aku nu kitu patut diakan anjing euy. Bisa we ari anjing maneh aneh mah. Dah. Nah, sok supaya lupa lah ngomong teh kemana we ah. Anggara nutup-nutupkeun jandela jeung panto. Tuluy ditulakan sakumaha mistina sanggeus rengse nyampeurkeun ka si Amsan. Nu keur ngadagoan dina golodo gek duanana Dariu. Ai nah kalau ngahulang hayu ini mah teh. Kumaha kalau ka dieu kitu teh? Cek si Amsan. Kelanan san. Uing rek mikir heula euy. Mun urang ayeuna ngusup asana teh ipis harapan kana hasil. Lantaran cai walungan Cibaliung keur meujeuna herang euy. Asa-asa moal hasil euy komun ganti acara. Tuh da maneh mah geus mimiti sok jalir janji. Apaan kamari teh geus paheut pas ini yen urang ngusup. Tapi anjeunna naha bet kalakalan calinci luncat mulang. Kumaha di maneh ga? Lain lan calinci luncat mulang ingkar tina tali gadang dewek mah euy. Tapi sagala rupa pagawean teh kudu dipikir untung rugina. Da lain resepan hayang hasil, cing kumaneh pikir nah bakal pihasilkeun mun ngusup atawa henteu. Mah kumaha engke we atuh nah sababna naon ge da pemilikan atuh. Teu bisa kitu wae san. Sagala rupa pagawean kudu make perhitungan nu mateng euy. Nah bakal untung atau bakal rugi. Soal kitu jeung kieu eta mah kumaha engke we kumaha bakal cebur batuna geletuk caina. Oh tibalik atuh maneh mah teu puguh ting. Nah kumaha kitu kuduna make nyebut tibalik? Anggara nanya. Kumaha beureum seupahna, kumaha bodas cait acina. Kumaha geletuk batuna, kumaha kecebur caina. Tak kitu nu bener mah. Beda sakitu mah teu naon. Ari cek dewe kumaha tadi? Si Leing mah da mung eleh sagala-gala ge euy san. Anggara. Jalma gelo nu hayang eleh mah tuh. Alah. Dewe kesanggeuk eleh atuh barina oge. Mus ah. Rek kumaha tuh ayeuna ieu rek ngusup atuh rek naon ieu teh? Kalau omong maneh mah. Ye san. Ayeuna ulah ngusup euy. Sabab ngusup kudu make jejer. Sarta kudu mapai walungan. Ari hasilna can puguh karuhan atuh. Taina kumaha mun urang ngurak we euy. Eupana irit teu kudu make jejer. Teu kudu mapai walungan, pihasilin loba. Ngurak belut? Amsan nanya bari melong. Atuh sia. Ya wae ngurak mah nya belut narek ngurak tetut atuh. Anggara baeud nyungkun. Wah, si Leing mah kitu wae euy. Nah, teu make kudu tatanya. Aing ngurak belut di mana ge? Da ngurak gajah atuh. Wah, ayo tuh, tapi ka mana ngurakna? Ka sawah menak. Didinya keur meujeuna meunang ngaramet. Biasana si belut geus ngaliang dina galeng, didinya mah dijamin hasil san. Atuh teu kaluar ku diurak digojlot sakalian galengna. Satuju maneh? Cek Anggara bangun nu ngarasa pasti. Nya heueuh atuh kudu babakalan euy tapi nu makanan maneh we lah. Da uing mah teu bogana naon atuh kajaba mun daek ngahakanan tarang hawu. Cek Anggara tara daek eleh. Manehna mah. Amsan ngahulang ku manehna ge kaharti memang iwati manehna nu baris bisa babakalan. Tapi kumaha carana meuli teu boga duit menta moal dibere da geus nyaho indungna teh pelit pisan. Para mitra anu mulia, harita Anggara tuluy nyarita. Hari indung maneh dagang naon euy sana? Rupa-rupa we euy, aya uras, aya gorengan, aya comro, aya misro, aya cuhcur. Lah, aya cireng, wah rupa-rupa lah pokona mah. Pokona mah rea lah nu kitu mah. Jawab Amsan.
geuning loba men tapi ka inu maneh atuh. Oh moal mere boro-boro loba hiji ge moal mere. Teu mere mah paok atuh. Kumaha carana mokna ge da hese atuh? Kurik uing we dipentung ge ku halu. Anggara ngahulang sakedeung. Geus kitu nyeh seuri bari melong, maneh daek nipu ka inu maneh. Mun daek hayu urang cobaan. Kumaha carana? Kadieu sing deukeut urang harewoskeun. Bisi kadengieun ku cak-cak bodas, makaning meuni rayap dina bilik. Amsan ngadeuketan ngantelkeun ceuli kana pipi Anggara. Gep sirah Amsan dicekel ku Anggara ari bibir ditompokeun kana ceuli Amsan. Tuluy haharewosan sanggeus rengse cakakak Amsan seuri. Satuju ya. Satuju pisan euy. Diulah urang ini tah. Tapi kumaha euy wadahna ti ayeuna atuh bising ridu ke teu di wadahan mah. Dewek boga koja dagoan. Bus Anggara ka imah deui teu kungsi geus bijil bari nyorendang koja. Teu loba carita braduanana Mariang ngajugjug ka warung Mbok Cina. Teu kacaturkeun di jalan. Anggara jeung si Amsan geus tepi kanu dijugjug para mitra. Reg areureun heula nyalingker ka gigireun rungkun cau. Duaan pating harewos sakapeung tutunyuk ka palebah warung. Geus kitu katayap si Amsan ka pipir imah, tuluy muru ka panto pawon. Kaparengan teu ditulakan blus ka jero, tuluy rarat-reret kawas aya nu diteangan. Tah geus aya halu leutik ken sia. Gerentas hatena bari tuluy nyokot halu. Sanggeus kacekel teu antapara hiu. Cebet neungeut talabu wadah pare. Kadengena kahareup mah mata kreuwas disusul ku sora basko nu ngagombrang. Ngahajak ku si Amsan dialungkeun sina ningang piring atuh di pawon teh meuni brang-breng brong mata kaneng. Kacaturkeun Mbok Cina harita teh keur ngadaweung dina bangku bari nungguan dagangan. Ari nu jajan keur suwung taya hiji-hiji acan nyapuguh we meuni ngajengho. Barang ngadenge nu brong-brang koreja cengkat tuluy muru ka pawon bari nyingsat-nyingsat we ngajiwir samping. Si Atah adol sia geus aya dewe ucing garong teh. Hayang dibobak sia ku aing kitu, ceuk Mbok Cina bari ngajewang sapu. Langsung harita teh ka pawon bari hatena gregeteun. Hayang gerebek mabuk sakadang ucing. Tapi barang gok olohok bengong nempo si Amsan keur pakupi sorangan. Siga nu ripuh pisan da meuni paciul. Amsan? Sia teh kunana haon meuni ribut kitu ha? Deuleu eta baskom. Molotok sia. Katingang deuleu heug anyar keneh deuleu. Aduh, aya beurit mah meuni gede mah. Sagede kieu mah. Ceuk si Amsan ngacungkeun peureup bari molotot ka indungna. Kawas nu meurepan ngajak gelut. Naon si Amsan dedengan taya beurit? Oh, mak. Cing pegat dirinya, mak. Kuing rek dirojok diangna lah. Sidik teh mubus kana tukang nawu. Ceuk si Amsan kawas nu nya moro beurit padahal mah taya naon-naon. Mbok Cina percayaeun gancang ngadeuketan parako rek ngepung beurit. Gagang sapu geus dicekel keur mabuk beurit, tuluy mah duaan paciweuh neangan beurit. Nu suni disidikeun, nu poek dikorobet, sungkab singkab kurah koreh neangan taang toong. Malah telebu geges digeserkeun. Loh mari diisedkeun dasang beurit hayang beunang. Tata kadinya mah. Si Amsan ribut sorangan. Bari tutunyuk nu ditunyuk indung suku Mbok Cina. Atuh meuni ngajeret teh indungna mana-manaan bari luak lieu, paneungeul geus dikekeuweuk. Mana si Amsan? Ka mana leosna beurit teh? Oh, da mah cileureun atuh bieu teh geus kadinya. Mun arancing geus mah meuni kadinicak atuh mah. Moal teu pajet tuduna. Tuh kana congang kawasna mah ke urang-urang gedenya. Si Amsan luncat kana panto, blos kaluar. Tuluy taang toong ka kolong kawas nu eueun nempoan beurit. Breh dihareup ka tempo suku Anggara keur leumpang ngajauhan warung. Kaluhurna mah teu katempo da ukur ka toong ti kolong. Aya beurit Amsan, indungna norojol. Wah, ngeplos manten mah. Kana liang kawasna mah. Gede gede. Sok mau kan lauk asin teh eta meureun mah. Bege kapanggih uing tina tetenong. Rek ngaheroan goreng onco meureun. Makani hancengan uing teh. Cek si Amsan tuluy cengkat bari niron-niron anu hanjelu. Kuna tuluy ditewa ku maneh podaran sakalian. Indungna milu hanjelu. Sabab amek pisan kana sakadang beurit da nya atuh para mitra. Mineng leungiteun utamana mah bangsa lauk asin atawa onco. Ih, ari emak. Bangna uing teh hot hate apa na yang modaran si monyong tuman. Bisi maukan uras di gorengan, bisi maling lauk asin. Nya kal pinter nakar si monyong teh, badul sia. Mun beunang ku aing dipejetkeun tah huluna. Tuman atuh da. Ceuk si Amsan siga nu heueuh para mitra sadaya.
Para mitra kaum dangu, mbok Cinah teu ngomong deui bus ka pawon. Panto ditutupkeun tuluy kebat ka hareup muru warung. Ari si Amsan nyerengeh ngalungkeun haluleutik, koloyong ka pipir imah labas kaburuan Mang Darta. Kebat muru ka sisi balong Bah Daim. Hasil kawas nama lah, si Anggara geus balik ye. Gerentes hatena para mitra. Tuluy luak liuk neangan sobatna, breh Anggara keur leumpang bangun taya karingrang. Meninga gandeang nyoren koja bangun berat. Kumaha hasil ha? Nama kita hasil tah tempo. Anggara nyerengi. Nemongkeun eusi koja breh eusina menimet. Gorengan uras katut cuhcur. Malah aya sau muli sasikat para mitra muli sasikat. Waduh. Sering mana baru teuing atuh rugi nung dewek euy. Jeung dina rek kadahar kitu atuh moal. Amsan kaget. Sabab Anggara teu kira-kira nyokot si sakoja metet. Ulah ngomong lah, ayo lah urang ka sawah euy bising beurang teuing. Tenang we, dangke loba deui uras malah. Inung ngilaing mah bisaan dagangna moal burung loba batina. Amsan rada baeun. Tapi da teu wani ngomong deui. Dina jero hatena mah nyaah ka Inung karunya kanu jadi kolot. Tuluy nuturkeun ka Anggara ngajugjug ka sawah bari nyorenang koja. Sarta teu poho mawa urek hiji sewang. Kira wanci pecat sawed kaayaan di pasawahan kacida mata kuasna. Pucuk pare nu keur meujeun hejo lembok, pating arulang katebak angin kawas nu ngagupayan. Papatong pating kalayang sorat cai ngocor menisea, curcor tina kokocoranana. Tina kota kanu tongoh kalandeuh, anu ngaramet ngajajar bari ngarobrol gogonjakan. Diselang ku Sukaseuri tampolana aya nu hariringan, ngarah capek kabang berangkeun. Duduk nyungcung parentul ngungkulan pucuk pare. Anu ngalanak ngahaleuang disenggakan ku sora bancet. Dina kaayaan kitu Amsan jeung Anggara laleumpang dina galengan sawah. Bari dodongkoan neangan liang belut. Wah, moal jong can ngopi moy ah. Ieu beuteung lapar ye. Cek si Amsan bari cengkat para mitra. Tuluy luak liuk neangan saung anu kosong. Nya bener lah. Kewing geus lapar ieu teh. Yuk urang ka saung heula yuk. Ngarah laluasa reureuna. Kewe ngurak mah geus seubeuh. Anggara sahate. Manehna geus hayang barang dahar. Tuluy laleumpang muru saung sisi solokan. Gigireun saung aya tangkal buah, tekung silila geus tarpi kadinya, gek diuk dina palupu. Brak muka bekel camuil-camuil si Amsan jeung Anggara. Ngadaharan uras jeung gorengan, pating celebek kawas nu hanaang pisan. Teu sakara-kara para mitra, beak 3 sewang ge wareg. Komo da ditambah ku cau muli 4 sewang. Teu wudu meuni enggah-enggeh eungap, eureuleu teura beuteungna buci treuk beukah. Untung euy poe ieu mah keur bagja urang teh euy. Tapi kumaha urusan nguraknya rek hasil kitu, ceuk Anggara bari tuluy nyarane kana tihang saung. Peupeureuman kawas nu ngararasakeun nikmatna hiliwirna angin leutik, asa seger kana awak. Biasana mun geus alus mimitina euy tuluyna ge sok alus. Mun goreng mimitina, nya goreng tungtungna oge. Mun nya kitu jeung atuh maneh rek ngurak, uing marek sarewe heula lah rada tunduh ya. Ceuk Anggara bari tuluy peureum nyaan, meuni asa pangsenangna hirup di alam dunya. Kumari maneh? Licik atuh kitu mah, kudu babarengan atuh sagala-gala ge. Ya, lain rek sapapait sama manis. Amsan teu panujueun. Ya rek kitu palebasa papaitna maneh kudu pait. Palebasa manisna uing kudu manis. Licik ah. Licik mah ceulik licik sia. Oh, harak sia mah harak. Amsan bangkenu. Ari arangga Anggara nyerengeh bari meletet pok deui nempas. Harak mah hayang nangkarak sia. Hawak atuh. Hawak mah bekel, ari wakal teh tawakal. Ari tawakal teh kudu loba akal. Mun hayang untung kudu loba akal. Mun teu boga akal bakal hanyakal. Mun mung hanyakal kudu jadi purah nyingkal. Nempotaneuh ngaburingkal kitu. Anggara ka mana wae ngomongna mapanas hate si Amsan. Wah, sia mah geus licik teh harak, hawak sia. Lain sia. Sia mah naon deui lah. Lain-lain mah daun awi, leunca beureum di tawuran. Ari leunca teh adina terong, ari terong teh peot, ari peot teh kemong, ari kemong teh pan ompong. Indung manehnya peotnya ompong, dipaling urasna bengong. Hanya akal we waktuna kaburu beak euy. Para mitra.
Ieu mah ieu dasar teh we Anggara. Rupina dugi ka dieu heula para mitra carios nyambung nu judulna nyaeta Neangan Bapa Karya Kileuksa. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina Mang Dongeng keun dongeng kirang nyugemakeun hapunten para mitra. Sanes kirang sono Mang Jaya teh sapunya repegat simpai paturai patepang deui mangga wilujeng kantun bae kasadayana permios.